Kadua buahna maripat teh cinta ka Allah kana naon kana ganjaran-ganjaran teh hayang ti Allah nyata lillahi ta'ala teh anu kitu. Jadi hayang diganjar ku Allah teh lillahi ta'ala disebutna. Hayang diganjar, hayang diburuhan ku manusia mah eta mah teu cinta ka Allah tapi cinta ka makhluk. Buahna maripat kitu. Wal ansu bilah katiluna aring ka Allah. Aring ka Allah teh naon? Nyaeta ngahadirkeun hate kana kasayanana kana kabageuranana Gusti Allah. Jadi hate eta kitu katiluna ngahadirkeun kana kabageuranana Allah, ngahadirkeun kana urang teh ka Allah gitu. Jadi mencari cek anu ti heula mah kieu urang di mana-mana di mana-mana urang bisa ngalakukeun sedekah cai hiji, tah misalkan kieu urang bisa ngalakukeun sedekah cai hiji tak ulah dianggap leutikna ku peda urang ngalakukeun amal hade leutik ulah ditempo leutik mah ditempo naon atuh ditempo nama Allah teh bawa ka urang geus mere taufik jeung hidayah tempo mah Allahna cenah kitu. Jadi ulah sok dianggap leutik tempo mah Allahna sabab Allah teh geus mere taufik jeung hidayah bukti urang bisa mere cai hiji pada urang teh jelema teu boga. Kitu. Tah tempo mah etana atuh. Tah eta disebutna buahna maripat kitu. Atanapi urang lamun diberi rezeki teh mah urang diberi rezeki ku Allah saeutik tak ulah ditempo di peda urang hasil rezeki saeutikna tempoana Allahna sabab Allah nu mere rezekina cenah kitu tah buahna maripat teh kitu. Kuduna mah cenah kitu ditempoan ulah tana tempo mah Allahna sa Allah teh mere rezekina eta Allah. Sabab berjalana nasib berjalana urang dibereena teh nyata berjalana teh dina dasar kudrat iradatna Gusti Allah teh apa gitu. Eta buah nanti kitu buah maripat teh. Lamun encan misalkeun sami sim kuring encan nepikeun kadinya berarti masih kena proses kene urang ibadahna ge proses kene. Ulah wakah hayang ngarep-ngarep kadinya proses urang. Masih kena perjalanan can bisa ieu